Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara sadayana. Tepang deui sareng Bu Upi dina pangajaran basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Mugi-mugi sehatnya. Aya nu emut keneh materi 2 mingguan kamari. Leres pisan. Materina nyaeta ngajaga kebersihan waos. Nah, supados emut deui, hayu urang regepkeun deui videona. Papa, don't go. It's my job. He's here. He's here, man. He's here. Captain, what do we do? Hold on. Let me think about this. Look out! Get down! Stand your line! Do it for the cause! Steady, boy. Steady, boys! Regroup to the front line! Like left! Like left! Sir, what do we do? Abandoned tooth. Push the ship! Push the ship! Push the ship! Sir, it's stuck! It's stuck! It's my job. For the cause! Good job, little trooper. Here's a lollipop just for you. Kumaha tos diregepkeun videona. Video tadi teh nyaritakeun kumaha kaayaan kuman anu jahat anu tos ngarusak waos. Jadi budak nu tadi teh kedah ka dokter kangge dibersihkeun karang waosna. Kusabab karang waosna teh tos teuas pisan. Jadi teu tiasa dibersihkeun deui ku sikat waos. Nah, kumaha sih carana
meh waos kurang teh sehat jeung bersih. Nah, minimal urang teh kedah nyikat waos 2 kali sadinten. Nyaeta saatos tuang sareng sateu acan uleng. Bu Upi bakal sebatkeun kumaha tata cara nyikat waos. Perhatoskeun nya. Carana anu kahiji nyaeta siapkeun gelas, sikat, sareng odol. Anu kadua, eusian gelas ku cai nu bersih. Katilu, kaluarkeun odol saageng biji jagung di luhureun sikat. Nah, upami tos siap sikap sareng odolna, salajengna nyaeta kekemu heula. Tah, sikat sakabeh bagian waos lalaunan teu kenging tarik teuing. Bilas waos ngangge cai anu bersih. Nu terakhir, simpen deui gelas, sikat, odol dina tempatna. Kumaha? Tos emutnya ayeuna mah materi ngajaga kebersihan waos. Tah ayeuna aya tugas ti Bu Upi. Tugasnya naon? Mangga dicek di numap masing-masing lembar kerja Basa Sunda sareng lingkungan. Ku hidup dikerjakeunnya sareng dikempelkeun. Tong hilap dipasihan nami sareng dipasihan nomor absen. Mung sakitu ti Bu Upi, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun nya sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.